Atasnya kapan acara pada enggal wae dikawitan oge acara sambil berjalan panginten diantos kesempingan anak kasadayana anu teu acan sampingna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keresakna Bapak serta Ibu sahibul hajat anuku pribadi sepi hormat calon panganten Neng Ayu anu dina dinten enjing bade diakadan, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hadirin sadaya anu samiku pribadi sepi hormat. Langkung tipayun mangga urang sami puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana terus paparin ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan utamina nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat panjang yuswa sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung dia tempat acara siramanana Neng Ayu anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Tahilap salawat dan salam bahagia tetap dilimpah curahkan kacunjungan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina ka para sahabatna, tug-dugi ka orang sadaya selaku umatna anu mudah-mudahan jaumul akhirin ka orang sadaya ka syafaatul uzmah ti mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu ku pribadi sepi hormat, pribados ngucapkeun syukur alhamdulillah wereh dina dangat ieu dina siang ieu pribadi tiasa ngiring silaturahmi, tiasa ngiring kempal ngariung sareng keluargi anu aya di blok Pasir Kenal Desa Lebakwangi, utamina sareng kulawargi Bapak Irob sareng Ibu Yayah atau sejabit eta pribadi sedaya kapada canten ti atas nami juru rias ti restu make up wedding kanggo mandu acara ieu siraman. Nanging sateeu acana bagi kaundang aku sadayana arehna maksud sareng tujuan ayana siraman ieu teh daya sanes nyaeta seja nyuhunkeun dihapunten, seja nyuhunkeun wedi sang seja nyuhunkeun pidoana nyaeta Neng Ayu kana cotan ibu ramakna khususna umumna ka sepuh-sepuh wargi-wargi kulawargi sadaya anu sami hadir di tempat. Atuh sajabit eta acara ieu mangrumpikeun tawis kadedeh tawis kanyaah ti jantan sepuhna aranjeunna hoyong ngaribakan heula putri tercintana sateeu acan enjing dilaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan dina dinten enjing acara akad nikahna aya dina kalancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dupi acara anu bade dikapayunkeun dina siang ieu anu kahiji nyaeta bibika. Dina bibika ieu insyaallah bade diisi ku awasan hadarah, anu kadua awasan shalawat, anu katilu ngecageun aisan, anu kaopat ngaras, anu kalima sungkam, anu kegenep siraman, anu bade dilajengkeun kana tahallul wudu bepongan sang terakhir penutup doa. Atau sebalasna yang kolong teh kana waktos mangga urang sami-sami webi ka ieu acara ku sasarengan maoskeun basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran awet tugi ka akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dalam acara bibika mangga urang intunan heula ka sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang khususna keluarga di dia anu parantos kantunkeun ku ngalangkungan aosan hadarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin as-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sayyidina syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabb'ighfir lana amin. Thumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi 'abdikal faqir Bapak yang Emi bin Adam. Thumma ila ruhi 'abdikal faqir Rahmah yang Unah binti Adam. Thumma ila ruhi 'abdikal faqir Bapak yang Junaidi bin Adam. Thumma ila ruhi 'abdikal faqir Rahmah yang Emi binti Adam. Ghafara lahum dzunubahum syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah hasan hadrah penonton sering saya mudah-mudahan kawasan hadrah ieu wargi orang kula wargi orang sadaya utamina kula warga di dana perantos ngantun kana sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sada dosa sareng kalepatanana sareng mudah-mudahan sing ditempatkeun di tempat anu mulya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara salajengna kanggo nabih kabarokahan ieu acara urang sasarengan heula aoskeun aosan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhatafat minhu al-budur asyraqal badru alaina fakhatafat minhu al-budur mithla husnik mara
قض يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغولي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ulang sadaya perantos sami-sami maoskeun aosan sholawat mudah-mudahan aosan sholawat nu perantos aos ke urang sadaya sing janten syafaat yaumul akhir sareng mudah-mudahan aosan sholawat ugi sing ngajantenkeun pangjajab doa kanggo calon panganten nyaeta Neng Ayu sareng Cep Refki mudah-mudahan aranjeunna dina ngabina rumah tanggina sing salawasna dina kabagyaan dina kaberkahan diparin keturunan putra-putri anu saleh sareng oge dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat acan dilajengkeun kana acara nu salajengna mangga urang sami-sami heula ngadoa khusus kanggo aranjeunna doa umumna kanggo urang sadaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim uradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amika wa a'inna ala ta'atika wa husna ibadatik wa adai faraidik wa tanfidi ahkamika wa nali mardatika wa tiqai sakhatik. Allahumma alif baina Rifki Andriko wa Ayu Barakah kama alafta baina abina Adama wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa asrijamahuma fid dunya wal akhirah wa hablahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadika nafi'an ala dinika wa limasudahil mu'minin
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah doa ringse maga urang lajengeun kana acara adat salajengna nyaeta ngecageun aisan. Ngecageun hartosna ngalepaskeun aisan hartosna tugas-tugas kewajiban anu janten Ibu Rama kana janten putrina. Mangga sebagai simbol bade dilaksanakeun dina waktos ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Ayu gelis bager netiwanci nemustari nincak mangsa anu sampurna. Siang ieu gelis dinten ieu bager kaping 17 Desember 2024. Kalayan disaksen gelis ku sepuh hidup wargi hidup sadaya bager. Ayeuna mangsana gelis mama sareng bapa bade ngecageun aisan ka hidup. Ayeuna mangsana bager arajeuna bade ngalepaskeun bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapa kanu janten putrina tegasna ka hidup. Tekaraos bager 22 tahun kapangker hidup masih aya dina patuangan mama gelis. Kapungkur mama sareng bapak teu oleh ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala supados hidup dina patuangan mama dipaparin kasehatan, dipaparin bentuk anu sampurna, tur tiasa dilahirkeun ka ieu dunya dina kaayaan salamet. Alhamdulillah bager doa mamah sareng bapa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Gubrag hidup lahir ka ieu dunya gelis dina kaayaan salamet. Hidup dirawu dipangku ku mama sareng ku bapa gelis, langsung hidup di adanan ku bapa bager gelis. Hidup bungsuna mama sareng bapa anu sakitu dipikadeudeuh dipikanya ahna ku aranjeuna bager teu karaos gelis. Ayeuna hidup tos tumbuh jantan putri anu sakieu gelisna pinter cerdas tur solehah. Mamah sareng bapa kacida bungana kacida bagjana ngagaduhan hidup bager. Ugi bagja bangga bager hidup ngagaduhan Ibu Rama sapratos aranjeuna. Bangga hidup sebagai putri aranjeuna gelis. Bagja bager dina waktos ayeuna hidup masih keneh tiasa ngaraoskeun aisan anu jadi indung bager. Tapi panginten gelis aisan anu ayeuna mah bager mangrupakeun aisan anu terakhir kanggo hidup. Kumargi hidup tos cunduk kana waktu tos senenggang kana mangsa. Alhamdulillah gelis hidup ayeuna tos papendak sareng jodona bager. Dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeuna kahiji jajaka pilihan hata hidup anaking bager
di payunan hidup gelis ayeuna ngadeg mah hidup muntang ka anjeunna ugi anjeunna nyanda kelilin bager ieu teh nandakeun anjeunna teh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam panutan dina keluarga gelis anu mimpin istri sareng putra putri na oge nungtun keluarga na ka jalan anu sae bagja bager bangga hidup ngagaduhan rama sapertos anjeunna pinten mudah-mudahan cara oge hidup engke sing tiasa sapertos anjeunna bager anu tiasa melindungi anu tiasa ngajagi istri sareng putra putri na oge tiasa nungtun keluarga na ka jalan anu sae hidup sebagai istri na engke gelis sing taat sing patuh sakumaha taat patuh na hidup kana janten ibu ramah hidup kumargi bager enjing mah sorga hidup teh seres edi mamah deui bager sorga hidup dina dinten enjing aya di coroge hidup mangga bismillahirrahmanirrahim ecag aisan dikawetan bismillahirrahmanirrahim anak gelis bager ieu mama sareng bapak sejak ngecageun aisan ka hidup anak ieu gelis bager 21 tahun kapengker gelis mamah sareng bapak parantos ngalaksanakeun kewajiban aranjeunna ka hidup nyaeta masihan nami anu sae kanggo hidup gelis anu jenenganana ayu barokah ieu nami anu kalintang saena pinter ieu nami anu setiap saat diaraoskeun ku aranjeunna pinter dina setiap doa aranjeunna dina setiap sujud aranjeunna tangtos doa anu sae ti aranjeunna kanggo hidup sakali deui bager mamah sareng bapak bade ngalaksanakeun sekaligus nuntaskeun kewajiban aranjeunna ka hidup bager nyaeta nikahkeun hidup dina dinten enjing ka hiji jajaka pilihan hata hidup anu jenenganana Refki Andriko laras bapak ibu kumaha ibu siap neng tebih ti ibu siap kapayun neng dicana ku cara ogena ibu ridho ibu bapak ridho bapak alhamdulillah bager insyaallah mamah sareng bapak parantos ridho parantos ikhlas kanggo melepas hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna bager mudah-mudahan cara oge hidup engke sing tiasa neraskeun ka dedeh ka nyaah anu janten ibu ramah hidup ku ka dedeh sareng ka nyaah anu langkung ka hidup bager anu sakumaha kasebat tadi pinter ieu bapaknya ndak kelilin dina gelas oge aya beas ieu nandakeun tugas-tugas kewajiban anu salami ieu diemban ku anjeunna pinter lilin nandakeun anjeunna gelis anu salami ieu ngatik ngadidik hidup ngatik ngadidik putra putrina oge nungtun keluarga na ka jalan anu sae alhamdulillah gelis ayeuna hidup tiasa aya di titik ieu bager tiasa ngagaduhan akhlak anu sae gelis alhamdulillah karena anjeunna pinter oge beas nandakeun anjeunna pinter anu salami ieu berjuang milarian rezeki milarian nafkah kanggo nafkahan hidup nganafkahan putra putrina oge anu sanesna gelis oge nganafkahan keluarga tugas-tugas kewajiban anjeunna ka hidup bager bakal tuntas dina dinten enjing ku anjeunna bakal dipasrahkeun sautuhna sagemblengna ka caroge hidup mudah-mudahan caroge hidup ge sing tiasa janten imam janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak ka neng mangga tiup kuduaan lilina ku ibu sareng ku bapak mangga kuduaan ibu ditiup bismillahirrahmanirrahim mangga sakali deui ucapkeun bismillahirrahmanirrahim mangga diecageun nengna
udar ai sarana ku ibu sareng ku bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anak yang bager ieu mamah sareng bapak ngecageun ai sanuntaskeun kewajiban mamah sareng bapak kahidep. Mangga diresotkeun heula peluk mamahna sayang. Mangga dua bra gelis anak yang bager hidup gerami yang bager gera papa kabagjaan ku hidup anak yang sing tenang sing ludeg ulah melantong hariwang gelis insyaallah bager doa mamah doa bapak salawasna nyarengan ka hidup kanggo kabagjaan rumah tangga hidup kabagjaan lahir sareng batin dunia sareng akhirat. Bra gelis anak yang bager mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng darajat kadedeh kanya mamah sareng bapak kahidup teu aya wates wakna teu aya kendhatna bager salawasna doa nu sae ti bapak nyarengan dina setiap lengkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, cekap garis bager. Gelis bager ayeuna hidup terus diecageun aisan pinter ku mama sareng ku bapak insyaallah bager tos cekap ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeuna ka hidup. Mangga gelis geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadidinten. Umat gelis hidup ulah kadu sangkian aranjeuna tega ka hidup bager da kedah dikumahakeun deui tos janten takdir ti Maha Kawasa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodona bager. Mangga bager ayeuna hidup geura diajar mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup geura diajar lempang ku sorangan gelis. Tos waktosna bager ayeuna hidup diajar mulang tarima kanu janten sepuh. Sok sanaos aranjeuna teu hoyong bager dipasihan kanu janten putra putrina. Aranjeuna tos kacida bungahna kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin. Salajengna pinter mangga tiasa mayun ka mamah sareng ka bapak bager. Mangga gelis cepengan panangan mamah sareng apana pinter tiasa ditetep heula ku hidup bager dipaenan hidup geus ayeuna linggih dua jalmi anu mulia bager dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa. Ibu hidup utamina gelis anu parantos ngakandung hidup salapan sasi heula mina pinter hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan. Anjeunna rela naruhkeun nyawana bager demi putri tercinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya. Anjeunna rela geus ngorbankeun tananggina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo hidup sebagai putrina bager. Sagedengan ibu hidup oge aya rahmah hidup geus anu teu oleh mika dedeh mika nyaah ka hidup siang sinarang wangi ti kawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya dugikeun ka waktos ayeuna. Anjeunna bager anu salam ieu berjuang kanggo putra putrina termasuk hidup aya paribasa dugu hulu pet nyawa teu ngingetkeun ka capek teu ngingetkeun ka isin supaya naon bager supaya putra putrina bisa hirup waluya sehingga batur supaya putra putrina bisa sakola bisa nuntut ilmu sehingga batur oke supaya kahoyong putra putrina tiasa ketedunan ku anjeunna gelis anjeunna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup anu wajib ku hidup dimuliakeun teu karaos bager 21 tahun hidup sasarangan sareng aranjeunna pinter berarti tos 21 tahun oge hidup nyesahkeun sareng ngarerepot ka aranjeunna bager. Mangga gelis geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan aranjeunna ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa.
anu hidup mau tiasa ngagentos terulangkeun aku naon bae oge emut ku hidup bager kalepatan hidup dina salami eta ka aranjeuna anu kadang-kadang aranjeuna ngecelakeun Cipanon aranjeuna nangis karena kalepatan hidup ayeuna waktosna bager hidup keur nyuhunkeun dihapunten ka aranjeuna oge bager nah dugi ka ayeuna hidup tos tiasa mulang tarima ka aranjeuna bager doakeun ku hidup mudah-mudahan aranjeuna sing dipaparin kasehatan panjang yuswa supados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun oge ngamuliakeun aranjeuna alhamdulillah geus ayeuna hidup tos rapendak sorong jodona taktos mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagja tapi dibalik eta aranjeuna ngaraos sedih geus kumaha ge sakedak deui hidup bakal tebih ti aranjeuna dan menunaikan tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu janten caroge mangga bager gera buktoskeun heula aku hidup gera wasuh dampal sampean aranjeuna mundut piduana mudah-mudahan kadedeh kanyaah sareng karidhoan aranjeuna anu bakal niatkeun karidhoan ilahi Widya nanti bani ngawasu dampal sampean mama sareng bapak rumaos abdi teh kakumpul pengasihan gile ka mama kisahkeun wae ka mama sareng ngapunten abdi mah Pak abdi teh acan tiasa mulakeun kasih mulakeun nganyaah ka bapak sareng bapak mudah-mudahan Allah ngabalas karena sadaya pengorbanan mama sareng bapak ku kasayaan anu langkung-langkung sareng masihan sareng mudah-mudahan mama sareng bapak sing sarehat panjang yuswa supados mama sareng bapak tiasa teras ngadoakeun kanggo kabagjaan rumah tangga abdi kalayan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin bager insyaallah doa-doa hidup dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pinter tiasa dikawitan ka mamah heula bager. Mangga tiasa dicandak sampean mamahna sayang duanana pinter lebetkeun bae duanana bager. Dewasa ku hidup lebetkeun bae mohon. Mangga dewasa ku hidup sing ikhlas nyuhunkeun karidhoanana ti anjeunna pinter. Ibu tiasa dicepengang sirah nengna ku ibu mangga sambil didoakeun nengna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa oge ti hidup kanggo aranjeuna pinter aos geus dina setiap doa hidup. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ninggelis saparantosan diwasu sampean mamahna tiasa disengitan heula pinter disengitan bager ya simbol hidup di mana wae ayana hidup sing tiasa nyandak nama baik anu janten sepuh sing tiasa ngangkat harkat derajat anu janten sepuh usapan sampean mamahna kedua tangan neng sakumaha kapungkur anjeunna teu weleh ngusapan hidup bager mangga ditapakeun sampeanana di handap mangga ditapakeun di handap sampeanana mohon neng geulis ayeuna waktosna geulis hidup geura sumujudina sampean mamah sayang disun sampean mamahna geulis nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna diusap sing dedeh ku mamah nengna bager anaking al jannatu tahta min aqdamil ummahat ari sawarga teh geulis aya dina dampal sampean anu janten ibu bager ibu bendu Allah oge bendu tapi upama ibu ridho insyaallah geus Allah oge ridho ayeuna waktosna pinter hidup keur nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna bager bilih salami ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos
Ibu pamugi ibu sing ridho sing ikhlas ngahapunten tuang putra mangga pasihkeun doa-doa anu saena kanggo aranjeunna apa mudah-mudahan aranjeunna sing tiasa ngabina rumah tanggi kalian rumah tanggi anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis cekap pinter tiasa ngalih ka Bapak. Mangga gelis dicanak sampean apana pinter diwasu ku hidup si ikhlas nyuhunkeun karidhoanana ti anjeunna pinter. Bapak mangga cepengan sirah neng naku Bapak doakeun neng na Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis kecelak demi kecelak kotor anu murag tina dampal sampean ibu ramah hidup mudah-mudahan sing tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ka aranjeunna pinter amin ya Allah ya rabbal alamin. Bager cekap dicandak deui sampean apana bager sapertos tadi mangga tiasa di lap deui pinter sarajengna tiasa disengitan ya sampean anjeunna bager anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke pinter sampean anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina milari rizki milari nafkah kaum nganafkahan putra putrina termasuk hidup mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna sing digetos ku surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mangga sapertos tadi bager ayeuna waktos negara sumawujudina sampean anjeunna bager nyuhunkeun deui hapunten ka anjeunna gelis bilih salam ieu hidup seureuk kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos anu kadang-kadang bager anjeunna raheut manahna ku ucapan hidup ku sikap hidup ayeuna waktos hidup keur nyuhunkeun deui hapunten oge Bapak pamugi Bapak sing ridho sing ikhlas ngahapunten tuang putra mangga pasikeun doa-doa anu saena kanggo anjeunna mudah-mudahan rumah tanggi aranjeunna sing salawasna aya dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis cekap bager Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, iya ayu cumarios dipayunin Mama sareng Bapak. Punten ini sadaya kalepatan ayu. Selami 21 tahun Mama sareng Bapak nganggekeun ayu, ngadidik ayu. Mika dede sareng mikanya ayu, bukan jembaran mana. Mama sareng Bapak teu pernah ngeluh sedikit oge. Katampi pisan ku ayu ka dedeh kanya Mama sareng Bapak anu sakitu agengna kanggo diri ayu moal pernah sanggup ngabales tur gentos sadaya sareng hapunten ayu teh acan tiasa mulang tarima anu janten sepuh teu tiasa nasihan cai mata kabungah ka Mama sareng Bapak. Mudah-mudahan materi tanagi keringet sareng cipanon anu parantos dikaluarkan ku Mama sareng Bapak awak diri ayu sing digentos ku surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Mah Pak salajengna ayu bade nadawidi ti Mama sareng ti Bapak dina dinten enjing ayu bade ditikahkeun ku Arepki. Doakeun mudah-mudahan ayu tiasa jantan istri anu solehah kanggo caroge ayu jantan ibu anu bijak kanggo putri-putri ayu kapayun sareng mudah-mudahan rumah tangga ayu salawasna aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayunya ka Mama Bapak sareng kaluwargi sadayana. Dedah teuing anak yang bager kanya mamah kanya Bapak sok sanajan ku hidup teu dipenta geus Mama sareng Bapak geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup jeung didoakeun pisan ku Mama sareng ku Bapak geus mudah-mudahan hidup dina ngabeda rumah tanggana sing pinang
pinanggih jeung kabagjan lahir sareng batin sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina sing manfaat maslahat tina kahirupanana bager. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis ayeuna waktosna geura ngahaturkeun nuhun pinter ka aranjeunna Mamah hatur nuhun. Mamah parantos ngalahirkeun ayu ngaagengkeun ayu ngatik ngadidik ayu oge apa hatur nuhun salam iya apa parantos ngatik ngadidik ayu ngaagengkeun ayu nganafakahan ayu dugikeun ka ayu tiasa aya di titik ieu hatur nuhun sakali deui didoakeun ku ayu mudah-mudahan Mamah Bapak sing sarehat panjang yuswa supados kapayun ayu tiasa ngabagjakeun ugi ngamulyakeun Mamah sareng Bapak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya cakap mangga apa anak neng di sunni kenengna ya cakap mangga raka-rakana tiasa majeng kapayun mangga raka-rakana tiasa majeng kapayun. Teh Heni, Teten, Teh Ida, Teh Ai, hapunten ayu, pilih salami ieu, ayu seueur kalepatan sadayana, salami ieu, ayu mah ngarerek foto eka sadayana, hatur nuhun. Jantan raka-raka anu saya anggo ayu katapi pisahan ku ayu kadeueuh kanyaah sadayana mudah-mudahan kasayaan sadayana jeung digeus ku Allah kasayaan anu langkung-langkung. Teh Heni, Ade, Teh Ida, Teh Ai, Enji, ayu pada nikah, doakan ku sadayana, mudah-mudahan ayu tiasa ngabanti, tiasa ngabina rumah tanggi, sakinah mawadah warahmah. Ayunya kasadayana Alhamdulillah ibu papa ngakaduhan putra putri anu saleh sareng salehah mudah-mudahan
Sunjatan putra putri kebanggaan ibu sareng bapak anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu sareng bapak sing nuntut raut sauyunan saling support saling doakeun tangtos doa-doa anu sae kanggo sadayana sing bagja dunya sareng akhiratna amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, cekap peker mangga tiasa ngadeg we teteh punten sepuh-sepuhna tiasa marajeng mangga neng salim heula bager tepangan heula sepuh-sepuh hidup neng gelis. Mangga sepuh-sepuhna tiasa majeng ka payun mangga sok neng gelis salim nyuhunkeun doana ti sadayana bager sok mangga tiasa kapan dia atas. Mangga gelis diaminkeun tanganna sayang. Mangga ibu sambil dicepengan ibu sirahna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mangga 3 kali bu. Ya cekap musikna hatur nuhun.
Iya atas 3 kali ibu. Mangga ninggali salim deui ka mama sayang. Ya hatur nuhun mama katampi ku neng kocoran cai ka dede cai ka yang sareng cai doana. Salajengna bapak mangga pak tiasa dikocorkeun cai ka dede cai ka yang sareng cai doana ka tuang putra. Aoskeun shalawat nabi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga tiasa 3 kali pak. Ya cekap nanggali salim deui sayang. Salajengna anu bade ngaibakan mangga estafet bae hapunten ngaibakanana wios salirana bae ayeuna nya teu kenging sirahna cekap sakali bae hawatos anjeunna bade dangdos bilih riet mangga bismillahirrahmanirrahim. Ilaahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Ilaahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Mangga anu bade ngaibakan masih aya mangga. Ilaahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Cekap anu ngaibakan atanapi masih aya mangga tiasa.
Ya cekapang itu anu ngaibakan mangga dihateuran deui ka ibu sareng bapak tiasa majeng deui ka payun bade dilaksanakeun acara sarajengna nenggelis bade tahalul rambutna tiasa dikeluarkeun sakedik ti payun bae bager mangga ibu mangga tiasa majeng ka palede bu ibuna mangga iya punten bu dicepeng pisina bapak mangga dicanak guntingna pak digunting rambutna sakedik bae mangga niat tahalul bismillahirrahmanirrahim. Mangga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mangga Bapak. Ya, cekap. Nenggelis mangga niat abdas ditinggal abdasna ku ibu sareng ku bapak beda anu kirang mangga dilereskeun mangga kucurkeun cairna ibu bapak mangga bismillahirrahmanirrahim. Ieu mangrupikeun amanah ti aranjeunna pinter dina rumah tangga hidup ka hade ulah wantun ngandungkeun salat anu 5 waktu kumargi segala rupi amal sae urang amal ibadah urang teu aya haratosna upami salat anu 5 waktu dikantun insyaallah nang bakal baca jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha atas saya abdasna neng bapak. Alhamdulillah. Neng gelis mangga tiasa calik deui bager palih dia bager. Mangga ibu palih dia punten. Penggar palih dia. Mangga disaketan nengna ninggal kamera punten. Bapak saketan nengna Pak. Nah, ninggal kamera Pak. Oh, ibu mangga disun damis caketkeun kana damis eneng bapak sami. Nah nengna katutup teu kirang pengkar ibuna sakedik. Nah mangga atas bapak salajengna saweranana atas siap banget tiasa dicanak ka payun kapali dia saweranana punten nyawerna ti dieu we kapalih ditunya teu ibu anu bade mulung sabar palih dieu hayu jeblog kumaha atuh bade di mana nyawerna sami wae ditu ge dukdek uya seladak oge da di pulungan acis mah punten heula neng geus ngadagela sayang ngadagela bager ibu caketan nengna palih ditu mayuna. Iya, mangga ya simbol hidup open mega dahulu rezeki kado kabe binga kada ulah hilap kalau di sekeliling nang sing resep bagus sing resep sedekah sing jantan jalmi anu resep bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala agung alit rezeki kada disyukuri. Neng heula anu nyawerna bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 mangga ibu tiasa nyawer Bu. Sakadik Bu. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah atas wae nyawerna atas ke enjing deui anu langkung seueurna nya ayeuna mah syarat tungkul enjing langkung seueur langkung mawur saweranana mangga rumping deui disaksenan acara akad nikahna. Acara salajengna acara
Bade nu mana? Anu baseuh tanapi bade nu mana ibu nyanakna? Bade nu eta wae. Teu langkung wios sok. Mohon. Sok. Mayun ka dia ibuna punten ina disimpen heula. Diisi nenggelis di baseuhan heula. Sinjangna anculomkeun ka dieu. Ya mulung sinjang. Anu bade mulung sinjang siap. Arwih deui. Sok. Ibu di pari deui. Mayun ka dieu. Neng di tengah. Nah. Iya. Pulang teh ibu. Ngiring nyepeng sadaya. Langsung bapak teh ngiring. Bapak ngiring nyepeng ya, Pak. Nah. Siap di hitungan katilu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tos ku si ibu sadaya kenge alhamdulillah kanggo ngais incu nyebunya alhamdulillah. Salajengna acara terakhir acara bopongan aa mana sok a di pangku nengna a sok kacandak henteu a kacandak lah dalit neng manya ibu ngiringan di sisi sareng di sisi nanya sok mohon sok a sok adalah mangga 1 2 3 diangkat nengna ibu ngiringan di samping-sampingna bapak sami mangga mangga biasa melangkah dicana kapayun sakedik ngalengkah sakedik bapak aa mangga iya atas leueur cekap a tos cekap lah da abot teuing cenah teh si teteh nasirik iya alhamdulillah acara siraman peratos rengse mangga urang sami-sami tutup ya acaraku sasarangan maskin hamdalah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kucuran cai kadede kucuran cai kanya sareng cai doa anu peratos dikucurkeun kana sarira nganeng ayu sing tiasa bersihan lahir sareng batin anjeunna sareng mudah-mudahan aranjeunna dina ngabidul rumah tanggina sing salalawasna aya dina kabagjaan aya dina kaberkahan dipaparin keturunan putra putri anu saleh sareng salehah hage dicantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribados di atas nami pemandu acara di restu make up wedding nyuhunkeun hapunten bilih sedekah kirangan sareng kalapatanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.